Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Sugeng para wargi urang syukur ka Allah Subhanahu wa taala resna urang sadayana aya nasihat oge panjang yuswa tiasa ditepang daungkeun sareng acara carita nu matuh di radio SMSY nyatana carita Bada Isa. Dina judul carita Jawara ti Kuhamau buntu laku kuratan waktu pedaran Mang Dedi kebegat waktu dina mangsa medarkeun kaayaan alam sore. Khususna atuka Wirapati anu geus jadi manusia deui nya kitu deui Surya Kala atau Wakala Surya geus jadi manusia deui harita keur ngintip-ngintip nyatana si Gagak Bodas anu keur mamangul dua jaluk tangtungan jalma. Nusa urang tos maot nyatana murkan, nusa urang deui mah nyatana Wirosada anu dibakut ku tali teh anunya. Kumaha atuh para pamiarsa lajenganana ieu carita langkung paosna mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita mangsa sore dipapaesan ku seratung girit anu reang di sarada. Breh aya dua tangtungan lalaki horeng si mana horeng Wirapati jeung Kala Surya nu geus jadi manusia deui tas nepungan panjeruyung cenah. Nyatana guru manehna jeung guru si Kala si Gagak Bodas. Leos Wirapati indit deui nyampeurkeun ka Singajaya guruna Wirosada anu keur ngedekom ngadaguan di bumi. Sanggeus tepung ku Wirapati dibejakeun kitu kieu yen si Gagak Bodas jan datang ka imah Panjeruyung. Jika namah di jalan keneh
nya atuh saterusna masih ngajaya ngajak indit kanuduaan. Maksudna rek megat si Gagak Bodas di perjalanan. Tekungsi setengah jam pun cengis atuh harita. Sang istiwan ini kelawan tenang mapai-mapai nusuni ngalah tekanya huan ku musuh. Reg-reg eureun hanapeun tangkal kai badag teu jauh ti jalan anu sok diliwatan ku si Gagak Bodas. Tekungsi setengah jam pun cengis si Gagak Bodas datang. Lempangna bali alon bangun lungse pantas datang na alat oge dapugu ti sidik nangarayap lempang biasa berjeng mawa dua jalma. Nyatana Wirosada anu dicangcang jeung Murkana anu perlaya. Bapak, tu si Gagak Bodas itu anu di Borogod jang Wirosada aya nu ngadapes paeh si Murkana teh bapak. Kada kumaha ayeuna baba abdi siap kanggo ngajalankeun tugas. Ceuk Wirapati nantang. Manehna bener-bener babalik pikir hayang ngabelaan ka Wirosada. Ulah loba nu dipikir ujang. Gerata rajang weh si Gagak Bodas. Sangkan naon sangkan Wirosada jeung Murkana diecageun engke rek ditulungan ku kuda jig jalankeun kuduaan. Kade sing bisa ngajaga diri ulah tebikeun ka cilaka awak. Semoga guru. Wirapati jeung Kalasurya lalu loncatan guru ka jalan. Menggatan si Gagak Bodas anu kelempang. Sumir, siap, Kalasurya, siap. Siap apa itu? Siak Wirapati jeung Kalasurya harita laluncatan narajang ku peurupna anu buleud atuh puguh si Gagak Bodas mende ngajenghok. Sabab teu samar yen anu narajang teh Wirapati jeung si Kalasurya. Rengkog si Gagak Bodas ngarengkog mehna mundur bari pok harita. Daun dari Wirapati. Jangan narajang kaing. Ulah kitu euy. Ieu sumur kada cilaka. Dihakan maung. Nuduaan teu malire sebut ngerajang deui leuwih tarik batan tadi. Jeung si Gagak Bodas luncat ingkahan panarajang musuh. Lila-lila ngerasa jengkel kapaksa Wirosada jeung Murkana can diejakeun ku si Gagak Bodas. Pada saat atuh harita luncat narajang kanuduaan nu antukna gueur tarung hiji lawan dua rame pisan. Kayaan gitu ketempuan yang molebat Bodas tina rungkun. Sileung atuh nangtung deket Wirosada. Pret tali anu ngaborogod awak Wirosada dikeuretan ku peso. Dina waktu anu singkat Wirosada bisa bebas. Pak Guru, Wirosada kaget campur jeung bunga. Kaisep, Bapa ngahaja datang rek nulungan hijab. Tapi moal pipirueun kana urusan hijab pek bereskeun sing lancar. Musuh-musuh gempur tepikeun katumpur. Bisi hidup kada siak gunakeun krisi lok 7 teh. Eta nu baris ngabantu ka hidup. Bapa kadieu dibawa ku Wirapati jeung Kalasurya. Nu geus bebas tina hukuman sarta geus babalik pikir ujang. Nuhun tu Bapa. Nuhun pisan untuk sumangah. Sadana bade estokeun pisan dijalankeun ku abdi. Disunuhkeun jiad pidu ati salira pek. Didoakeun pisan ku Bapa. Ayeuna mah Bapa rek balik. Bismillahirrahmanirrahim.
Cileng los korepa. Singa Jaya sakilat geus eueuh. Terus we balik ka gunung kalayar. Geus teu pipilueun deui kana urusan musuh-musuh mah. Sabab Wirosada geus tamat diajarna. Geus masagi elmuna teu matak melang teuing da meuseuh ditinggalkeun ge. Atuh Wirosada teh menebungangan bakat ku bunga. Gap ngarampak keris anu ngelap atuh dina cangkeng jeroeun baju. Tetela ngaginyel aya keneh. Wirosada ngarenghap narik napas panjang, aret kanu ngaguler teu jauh ti manehna. Yakin layon murtana nu jadi lancikna. Kang Purwana, hanya kalau akan betengah gugu kana pangajak kuring, akan maut beri jeung mawa dosa jeung kasarahan nu pohara. Tapi moga-moga arwah akan sin ditampi ku Gusti Allah, sin dihampura segala dosa-dosa akan, da Allah mah lautan hampura. Ceuk Wirosada bari jeung panon muraleng kana layon lancikna nu ngagoler beureum JR ku getih. Wirosada teu bisa lila di tenan layon lancikna lantaran harita teh kadenge Gagak Bodas hohoak ngarekan karduaan. Wirosada kabengbat terus neuteup kanu keur garelut barang breh Wirapati ampir-ampiran cilaka rek dibantingkeun kana batu nu aya di sisi jalan. Gagak, tahan! Ceuk Wirosada beri celeng atuh Wirosada luncat. Hiu belum pigelang Wirosada nangal pisan kana sirah Gagak Bodas. Wirosada harita jeluncat hiuk beledug atuh pinggang leungeuna Wirosada nangal pisan kana sirah si Gagak Bodas. Atuh bari ngakuak bari jeung balik ka tukang kubrak Wirapati lesot terus lompat atuh ngajauhan. Ari Gagak Bodas untuk kekerotahan amarah keuheun nempo Wirosada geus bebas deui malahan mak ngagagalkeun kana panyatan. Sedan ngabebas deui ya. Hayang mudah ya. Mantul bab datanya si Gagak. Aing lain bangke, aing hayang kena hirup sarta arek neruskeun patarungan jeung sia. Hayo, urang teruskeun sia bitota mah jeung aing, tepikeun ka ngajoprak salah saurang. Nah sia atawa aing ngomong ras sabun. Montong luncat sedan kumaha aing we. Si Gagak Bodas nubruk atuh ka Wirosada bari jeung ngagunakeun jurus pamungkas anu jadi andalanana. Eta serangan kaki da matak ngabahayakeunana lamun segagabah dina bisa-bisa bejad sirah Wirosada. Tapi Wirosada rikat ngagiwarkeun awak bari jeung sakaligus nyabut keris kolepa. Hiu. Si Gagak Bodas ngaguak menikeun ka alun jeung tarik. Lantaran dampalingin karasa panas meninga heab jeung nyeri nganyautan. Leng-leng karasana sirah si Gagak Bodas lieur. Bumi alam asa tibalik eta keris ngandung racun anu jahat.
hasil pagawean anu nyeuna baheula. Ku Wirosada mah can kanyahoan yen eta keris ngandung racun. Atuh dina ngagunakeunna teh gagabah pisan da ceuk pamikirna Wirosada. Ari ditojoskeun kana dampalingeun mah moal matak paragat nyawa. Wirosada memang eueuh niat maehan pikeun ngabinasa musuh, eueuh niat kitu. Ngan sakadar rek ngarumpukeun we hungkul. Tapi edas natu dina dampalingeun si Gagak Bodas lain tatu nu hampang-hampang. Harita keneh racun anu aya dina keris sumarambah ngahiji jeung getih. Terus atuh muter ka bawa ka sakujur awak ku getih. Baru karena si Gagak Bodas rubuh saharita. Awak ngagreneuk atur lir anu dipacok warai totong. Kerajet suku jeung leungeun si Gagak Bodas kekerejetan. Panon buriabun cerik letah ngelel. Tungtuna karalak ngaheunjalkeun nyawa. Gagak. Wirosada euwas terus nubruk layun musuhna. Barang dirampak karasa haneut keneh. Tapi haneut henteu wajar kawas haneut sesak kaduru. Wirosada sakedapan ngahulang red kana kerisna. Kerisna garing teh tapak getih. Sabot keur kitu Wirapati jeung Kalasurya seleuneu ngalampeurkeun. Melong kabeh kana layun si Gagak Bodas anu ngabugigang. Saurang oge eueuh nu ngomong ukur ngahulang teh ngahulang we jiga anu kateneng. Wirosada dongkot bari jeung ningali panuna mancuk neuteup ka si Gagak Bodas anu melotot letah nanglel. Wirapati, Kalasurya, kuring tengah hajarek makeni Gagak Bodas. Sabab kuring mah banget tenyahu kumaha kaampuhanana ieu keris. Ceuk Wirosada bari jeung nembungkeun keris anu pamurna estuni matak serab. Wirosada jeung Suryakala atawa Kalasurya teu ngajawab. Ukur tinggal renghap kabastu ngadadak jadi eungap. Sup Wirosada ngasupkeun keris ka jeroen bajuna. Jung nangtung sarta melong ke belah kidul breh nempo wawangunan anu baheula kungsi diasupan ku manehna. Wirosada apal eta teh imahna Panjiruyung, guruna si Gagak Bodas jeung Wirapati katut Kalasurya. Wirapati, Kalasurya, ieu layon bawa ka imahna dikeun ka guruna. Kuring mah rek balik ka Kalang Sawung, rek mikeun layon murkana ka murid-muridna. Ceuk Wirosada paparentah. Tapi Wirapati jeung Kalasurya henteu ngagugu, malah pok Wirapati harita. Ujang, akang geus janji ka diri pribadi. Akang rek babalik pikir. Akang moal neruskeun kalakuan nu jahat. Ayeuna akang bade ngiring ka Ujang. Naon bae parentah Ujang bakal dijalankeun. Tapi akang moal ngagugu lamun kudu nepungan Panjiruyung. Punten we. Ai Kalasurya kumaha? Akang ge siapa madagan jeung Wirapati kitu pisan. Mun kitu mah syukur atuh urang nepungan Panjiruyung babarengan. Urang masrahkeun layonna si Gagak Bodas sina di Pulasaya, Pulasara sakumaha mistina. Sabab dah hade goreng oge ieu teh jelema. Giringan. Kalawan loba catur bring aridit muruka imah Panjiruyung. Wirapati mawa layon si Gagak Bodas. Ari Kalasurya mawa layon murkana. Terus harta kena oge lalempang muruka imahna. Panjiruyung dipapaesan ku serato ngeret mata kelar jeung mata kuaas. Mayang mayit sadua-dua muruk ka hiji imah atawa patempatan Panjiruyung. Teh kudu selila atuh aleutan tilu jalma bari jeung mamawa mayit geus nepi ka jugjug sup ka pakarangan. Kasampak teh Panjiruyung masih keneh jiga tadi we keur maraban hayam jago ka memeutna. Panjiruyung, kaula amit minta izin pikeun nepungan anjeun. Ceuk Wirosada bari jeung neuteup, tapi bari tetep iatna tur waspada. Atuh pugu Panjiruyung ningat cenghok.
Komo atuh barang nempuk murid-murid nak mamawa layon maharita. Wilujaya. Dia jauh dan jajah. Ku jauh si Gagak Bodas. Ya, wawayak. Panjuruyung nanya bari panon muralang kana mayit si Gagak Bodas. Urin ngahaja datang. Rek masrahkeun layon si Gagak Bodas. Manehna geus maot. Kunaon? Alatan gelut. Ya, jeung kuring. Cek Wirosada sajujurna atuh pugu Panjuruyung meninggal kulubug bakat. Ruas juga teu beda we jiga diseureut kalajengking. Ruas anu teu aya papadana. Aing gigih nyangka sajitani kene wawayak. Jantung murid aing teh dipateni ku sia. Ayeuna sia jajang gain. Arek nyarek benta di pojaran bu aing. Sarua we jeung orangnya burgeun panyeungeul. Setor nyawa gain. Cek Panjuruyung bari huntuna kakarot. Ras inget kana kajadian-kajadian anu geus lila kaliwat. Kabeh ge estuning matak nyari hate. Sabab pihak manehna eleh jeung eleh we. Nadenge kekacapan Panjuruyung kitu pok Wirosada harita. Kedatangan kuring ka dieu lain rek masrahkeun nyawa. Sabab nyawa lain banda kuring, pangna ka dieu teh rek nagih janji ka anjeun anu bareto geus nyiksa ka kuring bebeakan. Tah ayeuna kuring teh ngayakeun balitungan jeung saha jeung anjeun. Kula rek nanya deui sakali deui, saha anu mateni Aki Puralaga? Di mana layona sarta dikumahakeun ku anjeun? Sok jawab. Ceuk Wirosada tetap ngomongna tenang, panon muralang sekut ka Panjuruyung. Gegekeun caceh wawayak. Aing ke rumah sia maehan si Puralaga. Aing keboga dosa ka sia wawayak. Malahan mah sia nu geus ngahina ka aing. Ngahina naon? Ngahina naon sia? Geus kumaha ni maehan si Balang sia wawayak. Sabab ngan sia-sianya nu ngagem ilmu mayusuk mah. Anu bisa ngagayu angin. So, sadai lamun lain sia. Teu ngaku sia. Panjuruyung meuni keukeuh nyokelan kajadian-kajadian anu baheula. Panjuruyung, anjeun ulah gagabah teuing lu dinten atuh. Sabab anu ngagem bayusuk mah lain kuring bae, tapi aya tiluan. Wah, sia wawayak sia. Saha sia hiji-hijina sok bedakeun ku sia kaing. Kahiji Singajaya, jawara anu mangkuk di Gunung Kalayar. Kadua Kalasurya, murid Singajaya anu saterusna jadi murid Panjuruyung. Katilu kuring, murid pamungkas ti Singajaya nu ayeuna hareupeun anjeun. Baru kanan sia teh murid si Singajaya, cakapino kurang ajar sia paingan sia. Kumawani cucungah sia wawayak. Gambaran juara ku Singajaya pikeun ngamusuhan kain. Mangkeluk. Gimana si Singajaya ayeuna aja? Di podaran ku aing. Cuk Panjuruyung meuni geunuk beungeutna teh. Panas ngadeng ngaran Singajaya teh. Singajaya Wirosada, Wirosada Singajaya. Singajaya jeung Wirosada sarua bae. Cenah eta anjeun aya balitungan jeung Singajaya, urang rengsekeun jeung kuring. Tak kitu Panjuruyung. Nya heueuh sia teh wani kaing. Teu wani kunaon? Sarua manusia mah sarua ngakan kejo. Jawab Wirosada tegas. Sikapna mata ngajengkelkeun pikeun Panjuruyung mah. Atuh puguh wae Panjuruyung jadi nambahan keheul ka jeung ceuceub. Karasa ting hareab kana panas. Ulah jeung panas kana hate. Udang aja sia, yakin-yakin sia ngarengkahan hulu aing. Siap! Barang ngadenge kekecapan kitu ti Wirosada. Pudil ginggap sudah Panjuruyung. Sejan ayai, kabina-bina teh sia wawadak. Modal sia! Panjuruyung geus teu bisa neruskeun omongan. Ayeuna peureup nu tulang hungkul teh
Jadi wawakirna syok tarajang ka Wirosada pereup yang jauh bangbaraan. Ngancam-ngancam palipisan Wirosada. Tapi Wirosada ukur ngelakukan sirahna saeutik bari jengpak pereup musuh. Kudabat hiung, plek, hiung klop, pos. Serangan-serangan Panji-Ruyung eueuh anu keuna. Atuh puguh namahan amarah. Tungtuna keur tarung rongkah. Panji-Ruyung ngerahkeun sakabeh kakuatan napikeun ka binasa Wirosada. Wirapati jeung Kalasurya mundur launan teu wani deukeut-deukeut kana keur mitotama. Lantaran kacidang mata kabahayakeunana. Lamun seguani deukeut ka Panji-Ruyung atawa ka Wirosada. Sabab duana ngagunakeun jurus-jurus aneh anu teu kahontak ku pamikiran Wirapati jeung Kalasurya. Ku tarik-tarikna gerakan anu gararut nepikeun ka teu katempo. Kumaha lumangsungna anu tarung ukur kitu we ting kolebatna awak anu katempo teh atawa ting gerebligna dampa suku niban kanatan dibarung ku napas anu ngahegak atawa napas katahan oge pating gorowok di dua pilah kanan. Dasakeun sia babayang. Huat! Bola bayu untuk teknik hati umpiok hei buang Sok sia aki-aki. gelo ya huat bola huat umpiok Tampanan aki. Huat dong sia ada kagunakeun sihung sok sia gara bijikeun. Dilakuli Panji-Ruyung bisa ngadesak ka Wirosada. Elmunan geus asak bener-bener digunakeun pikeun ngagempur Wirosada. Cilung Wirosada loncat ka tukang neangan lolongtrang maksudna mah pikeun ngasupkeun serangan ka musuhna. Tapi edas Panji-Ruyung terus ngadesak muahnya Wirosada nyabut bedogna. Ngaluarkeun si sia balak sok sia beragunakeun sia teh balak rek kagunakeun sok gunakeun ditanya sia kuai mundur aing mah. Panji-Ruyung nangtang matak panas kana hate. Syok nu pada ngulingkeun bedogna putbet nyebatan awak si Panji-Ruyung. Iya isai gebenang sia. Panji-Ruyung memang kesit bulak-bulakna awak. Jeung ngadeui najan aya anu kena oge teuterak, kulitna liat tulangna teuas. Panji-Ruyung atuh ngaji kawadukan pikeun ngajaga dirina. Tuana sok anu sokot euy anu sokot bedogna euy babalak. Sakali mangsa mau bodog Wirosada ngolebat kana dadana. Hiu krowek atuh harita ditewak sesekeutna ku Panji-Ruyung. Beletok dipotongkeun. Kalawang eta pepotongan bedog dialungkeun kana jauh. Atuh Wirosada ngaheungeuh sarta ngahulang. Nempo bedogna potong. Ya, sok bijikeun deui pakarang leuwih maci joy. Sok siapa banyak? Bawa nyaon deui saja maci bedog sakuai mah burung dia. Ya dengan sia. Wirosada tengah jawab. Manehna ngahulang mikir. Lila ras ingat kana amanat Aki Puralaga almarhum. Yen amanat guruna jeung amanat guruna atuh ragaman kana keris anu nyelip, nyempil, nyelap dina cangkengna. Sat dicabut sakaligus, puringai pamorna bijil semua hejo matak serab. Kalasurya melotot bakat ku kaget. Lantaran keris anu leungit aya dina leungeun Wirosada. Geuning aya di sia-sia si kidang suratnya bawadak. Hah? Gimana sia menangkan keris eta? Wah, jigana sia badog dia. Sabab aing geus lila ka leungit eta pakarang baru ku sia bawadak. Ceuk Panji-Ruyung tegas. Maneh langsung ngaku kata pakarang yen boga manehna atuh mending ngemplong hate Wirosada teh. Hatena ngarasa yakin yen anu mateni Aki Puralaga teh Panji-Ruyung.
Kunyao di siya cewek makan seri siya kalapa biji teh cung. Ayeuna nama aing teh teu kudu nanyakeun deui. Nah saha nu mateni kersana Aki Puralaga pasti maneh sia Panjuruyung. Ceuk Wirosada kasar pisan ngomongna. Parona mah marah mai. Sabab ayeuna mah geus yakin tur jelas yen anu mateni Aki Puralaga teh Panjuruyung. Sabab keris luk 7 anu disebut ku Wirosada diaku ku Panjuruyung. Nyaor aya teh goblok. Gagabah yang ngomong ke aing mah teu mah sia maehan si Puralaga wauh ge hanjo. Ai ieu keris saha? Apaan bieu cek anjeun anu leungit keris teh anu leungit teh keris ieu. Hartina ieu teh dipake maehan atawa mateni Aki Puralaga. Sabab ieu keris kapanggihna tina layon Aki Puralaga. Terus ku kuring dibawa pikeun maluruh anu matenina. Tah ayeuna bukti kalawan jelas. Geus lah teu kudu mungkin deui anjeun anu mateni Aki Puralaga teh. Setan teh sia. Wawalak aing katipu sajaji. Kajeukkeun sia keris aing tah. Tuh, kana kerisna butuh sia mah. Kana maehan kersana Aki Puralaga teh ngaku. Panjuruyung harita ambak ngadenge kekecapan bieu ti Wirosada. Barjeng campur leuwas deh sabab ngadenge omongan Wirosada nu nerangkeun layon Aki Puralaga. Tangtu ieu keris bakal dibikeun ka anjeun. Da anjeun anu hakna, da anjeun anu bogana. Tapi ke heula anan. Nya. Rek ngaku moal yen anjeun anu mateni Aki Puralaga. Sedan sia wawalak sia kajeukkeun keris aing sia goblok. Eta keris nu aing sia. Ari kerisna di aku. Nah teu ngaku atuh anjeun kungsi mateni Aki Puralaga. Aing mah teu wawuh sia. Teu nyaho aing mah deuleu. Pan ieu kapanggihna dina layonna Aki Puralaga. Teuing aing mah deuleu. Sok kajeukkeun sia. Tangtu ieu keris dibikeun ka anjeun. Sok atuh. Ya, rasakeun. Ceuk Wirosada. Hiu. Bersur eta keris bidang sorat teh diblempageun ka Panjuruyung. Mending repet tarik pisan. Datangna gancang lirik kilat. Teu bisa katahan ku Panjuruyung ge. Hiu. Eta keris dilempangkeun ku Wirosada teh katadah teh katahan ku Panjuruyung. Cep nancep dina dadana pisan Panjuruyung. Atuh mending ngalangak Panjuruyung teh. Beungit ngadadak geuneuh panone buria buncari kuroko. Golok-golok utah getih hirup dalam barang. Koloyong jari jeug kebut labu. Bari jeung diselang sesegor teu beda we jiga munding nang mencit. Wirosada jeung Wirapati katut kala surya kabeh colohok. Sabab mangsa cekap waktu cukup can para pamirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganna insyaallah enjing bagian anu ka-100 urang tamatkeun ieu carita nya. Insyaallah mudah-mudahan urang sehat oge aya dina panjang usulnya. Atuh nulo kumaha rupi perhatosanana mujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.